mah kolot gitu kieu banyak Sarah tolong lain kita tuh Sarah kumanya pokoknya Oh, banyak ya. oh apa tuh kata malah Uwut naon sih? Uwut permata siah. Sarah, engkau lah gadis pujaan. Eta kadinya tuh pangerakeun. Izin ke Bapak dulu, ibu aja ibu aja. Eta mah ui Mandur, mana mah korban TikTok. Teman beda dari bisa tuh tadi Sarah engkau lah gadis pujaan ringan Sarah engkau lah gadis pujaan kenalilah rasa agar engkau dapat ya, hari urang sudah. Orang kawas kaucing. Iya tadi Bapak dulu Ibu Haji Cah nikahna Arizki sareng Denita. Kapan di urang teh Sunda? Ari ngaran urang Sunda mah kudu indit katingali datang katingali tarang undur katingali bunuh eta teh urang Sunda. Sanung-sanung kepala heula. Jam saha? Ya jangan lalajo, jangan nu haja, jangan lalajo, jangan manten. Undur katingali Bunuh. datang katingali Tarang. tarang. Mana mau? Kau urang lain saluas teh kabeh ogapan urang Sunda. Nah katingali tarang, undur katingali bunuh eta urang Sunda ngomong heula. Sok, bibitila, bismillah, assalamualaikum, sampurasun, kenal sok, ngomong hal itu. Kita tadi tepat di tungguan, ohang teh diri teh salam, seueur jamin can di luar anu aya make raya gitu. Sok, nikahan acara teh, nikahan teh Rizki sareng teh Denita. Anu ayeuna tadi atos nikahna mah. Ieu jageun ohang. Si Rute Traut, Sariyuna, si Sal Penjak, tina kanan, semua copiannya. Sabatas sering banget cok. Pak dulu sareng Pusiasa, pusiasa. Ngabejaan, orang mana bisa salah, tadi mana mah kamu malu. Aduh kan kurang derek ngomong mah wow. Ya ngabejaan bisa salah. Iyalah. Kurang ngomong wow. Cuci mana? Ngomong ngomong teh. Engkau di kita. Ya. Tahu ngomong wow. Awas ya. Wow, mana
mana kena tuh ngomong-ngomong tuh wow era sete nya cing isin urang teh panitia teh aduh akeun ka panganten ari cing sareng Denita mudah-mudahan panganten teh cing sakinah sing mawadah sing warahmah sing wa uji sing wa andi sing wa tuti wa kai lain yang susah lemas Aisyah pegawai RT non sakinah mawadah warahmah terus cakap wa warahmah mugia pokona sing sehat bagja waluya barokah uswa sadayana amin itu geus itu oke ka panunu sareng Bu Ija hangeka Pak Nono Pak Uno jeung Ija dihijikeun Unuja Bapak Nono sareng Bu Ajijah Nur Ajijah di Ajijah mugia sing tambah asin kelas teh ka banyak kakareng adenge urang banyak ngadoakeun sing tambah asin kumaha maksud maksudnya pan sing tambah asin teh berarti lamun dina dagangna dina usahana lamun nyebutkeun jelema lamun jelema sing uyahan ari uyahan teh berarti rasana asin sing tambah asin lain mah apa geus janten bener bos asin atau bisa gitu aman jadi tukang asin oke sanajan eta na asin ari teu uyahan keur aku hayu ieu bahasa teh sing uyahan ari uyahan teh kaciri ku batur terkena ku batur nu meuli teh teu kasasaha ka dieu ta eta panu uyahan amin tambah majunya amin oh sing aya bawaeun we urang ngomong sama goreng tungtungna lagi goreng tungtungna teh tuh bisa digorengna kabeh teh mah asin gorengna tungtungna wungkul Manik ngomongna mani goreng tungtung naon sih tadi ya sama hayang pamereakeun asin hayang dibere asin gitu mah teu urang mah tadi naon mana ieu urang mah lain wajahnya pokona tadi teh ngeluh ku ajinya ngeluh naon ajinya mah bos mah tarang ngeluh urang mah ngabejaan ngeluh naon ngeluh tadi teh cenah cenah ieu nya cenah kumahanya salah teh abi teh cenah nunu cenah kitu salah kitu nya heuh pan panunu banyak salah kitu nunu pan panunu teh cenah hayang tambah giat cenah kelak giat melebah mana apa dulu usahana apa tos giat tos giat usahana ieu mah sing giat cenah ibadahna amin teman tos giat aja lagi mantap wingi cenah abi oge hayang ngadoakeun kasaha nya hayang kumaha cenah supaya deukeut pisan leuwih deukeut cenah ayeuna saur ibu Adijah teh doakeun we cek oha terus aya panunu kumahanya urang sakan didoakeun cenah keluarga cek panunu dibicaan kurang minimal cinta minimal panunu kajeun teu boga oge ieu mah lamun boga rezeki ya lamun teu boga rezeki ya keur boga rezeki aya rezeki heuh kumaha pameulikeun cinta sampai balik ka imah teh nyimpang ka toko emas wah bener eta itu itu bener asa kaideun asa kaideun nya atuh cenah kumaha cenah wina teh duit teh keur saeutik tong gede-gede 5 gram 4 gram sanajan sagram oge cinta ieu make rasa cinta mah aduh romantis maneh si papan kekentrok assalamualaikum waalaikumsalam cek gua Adijah ini romantis terus assalamualaikum waalaikumsalam mama Bapak, anak naon papa
punten kan sakedi nya dibere ya kan pakai rasa cinta apa puntennya mung sakieu mung sagrang papa mah nunya papanya pasti gitu pasti doakeun sing enggak Enak ke mana? kok sing enggak naik di usaha pasti doakeun tapi we can poho kalah ka poho cenah Saha teh? isi poho cenah ieu nomor dieuna nomor cincinna Cepat nu teh bisi bohong terus atuh tong meuli emas atuh meuli naon? cek urang teh meuli we pakaian Baju. baju nah sepeun bae nya resepnya punya Nah, terus kumaha tuh? pakai Gede gidean deui padulur teh. oh dia nya kaki nyaho cah urang mun murid tak urang meuli pakaian jerau we cek urang teh Oh, lamun kurang baju oh pakaian jero. meuli cangcut jeung kutang Oh, hate. Beneran kanya mah saeutik. Eta penting kan. pandana datu kotakan Naon dari kotakan? kok eta si cangcut jeung kutang kotakan Oh. tulisan untuk istriku tercinta pas datang teh mama iya yo bapak iya naon doi terus nya sok nang bukan nang keoni Saur bapana teh kohan ya bagi bilang gitu. keoni Terus putingna anda coba kamar sini ibu Haji Cak kudu nanti geus kieu tah nungguan dina hadiahna naon nya? dipan geus di ieu pas dibuka pas dibuka ku salakina ku bawa dulu mama juga teh papa ieu roti papa Kawan awe mau acara kitu atuh ieu mah. Tara perlu sama. ieu mah lain kunaon naon maksudnya ngabejaan ka panganten anu keur ayeuna teh Supaya kumacarana supaya rumah tangga teh teh langgeng kudu sing hatikeun Alin nganu hati kudu loba duit wae. Keur teu loba duit wae bisa romantis. Teu beli emas, yang beli baju, teu beli baju. Jeroan dong teu na. Penting terus romantis. Urang mah bisi bisinya. Ya bisa. Bisi eta nu penting mah sebenarnya mah nu sapopoe. Maksudna kumaha? Sapopoe kumaha? Maksudnya resiko sapopoe. Oh, resiko. Eta mah ulah lebih ka katingalan nya. Sabab beas jeung deungeunna mah kudu aya bener teu? Beres teu? Mau beas jeung deungeunna mah sepasea. Puasa we Indonesia. Aya lobana nu pasea teh ibu-ibu sok. Oh, dari awal beas dari itu teh. Pasti pasea. Karatong pasea kumaha? Karatong pasea. Pokona mah kudu diperketkeun Sing aya we. sing bisa gitu jadi Pepatahan ari pokona ieu kade bisi pasea intina mah bisi pasea alhamdulillah si Ohang mah can pernah pasea Alhamdulillah. gara-gara gas deungeunna Aya wae. can pernah urang mah Can pernah pasea? bener urang mah ieu buktina we tiap manggung urang mah sok dibahanan ku hajat Kumaha? Oh, hang can pernah kekurangan beas jeung deungeunna. Sabab sok dibahanan ku hajat di dieu mah di bahanan asin unggul teu beas jeung deungeunna. apaan mah biasa ieu pati Cianjur itu Tanyakeun ka Bu Hajija. jeung biasa teu Sama kumaha wae. Teu Bu Hajija heureuy teh mah. Kumaha wae. Urang mah hibur. Ngahibur we Pamanten ngahibur anu nonton terus kami keluarga besar Papa Nunu sama Ibu Hajija. nya Ya sok. Laguna palai laguna teh awan. Palai laguna.